Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pangjejar sareng pamilon anu kusim kuring dipika hormat, puji cenang syukur hayu urang panjatkeun ka Allah Subhanahu wa taala anu parantos maparin ka urang sadaya nyaeta nikmat kasehatan sareng kasempetan sehingga urang sadaya tiasa patepung lawung pamrok johok patepang rarai dina ieu kasempetan kalawan dina kawijengan. Salawat kali keselamatan mugia tetap dilalerkeun ka junjungan urang sadaya nyaeta Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mugi ka para kulawargina, para sobatna, sareng mugi dugi ka urang sadaya salaku umatna dugi ka akhir zaman. Amin. Tepangkeun wasta sim kuring Ferry Aprizki, sim kuring nida pancen jantan panumbu catur, tilap ngaturkeun uang rebu nuhun ka para pangjejar sareng pamilon anu parantos kesahadir dina ieu kampulan, pikeun medar sareng ngadiskusikeun ngeunaan kalungguhan kolot dina pangajaran e-learning. Kukituna supados teu nyangkolong kana waktos, hayu urang buka ieu sawalah ku aosan basmalah sasarengan. Bismillahirrahmanirrahim. Para pangjejar sareng pamilon anu kusim kuring dipika hormat, sate acan inca kana acara salajengna, sim kuring sejana pangkeun para pangjejar anu bade ngadikeun kamanangna ti para pangjejar. Pangjejar kahiji nyaeta Bapak Dodi Semada MPD, asalna ti Majalengka, Bogor kaping 7 Agustus tahun 1965. Mantena mangrupikeun wakasek di SMA Negeri 1 Majalengka. Wilujeng enjing Bapak hatur nuhun kana kasumpinganana. Anu kadua nyaeta Ibu Esti Yusira Pratiska, asalna ti Majalengka, mantena mangrupikeun guru BK di SMA Negeri 1 Majalengka. Wilujeng enjing Ibu hatur nuhun kana kasumpinganana. Para hadirin, supados urang leuwih neleman ngeunaan jejar anu bade dibahas kurang sadaya, kukituna hayu urang regepkeun kamandang ti para pangjejar. Sumangga ka Bapak Dodi Semada MPD kanggo ngadugikeun kamandangna. Hatur nuhun ka Bapak Dodi Semada MPD anu tos ngadugikeun kamandangna. Leres pisan anu didugikeun yen pangajaran taun ayeuna mah nyaeta secara daring atanapi e-learning. Hartina guru sareng murid henteu silih papendak langsung. Pangajaran e-learning ngabutuhkeun kalungguhan kolot pikeun ngabandungan kana pangajaran di sakola. Kukituna kalungguhan kolot kacida pentingna pikeun lumangsungna pangajaran e-learning ieu. Kumargi kitu hayu urang lajengkeun wayah sawalah anu salajengna ka Ibu Esti Yusira Pratiska dihaturanan kanggo ngadugikeun kamandangna. Hatur nuhun ka Ibu Esti Yusira Pratiska SPD anu tos ngadugikeun kamandangna. Nurutkeun mantena kalungguhan kolot teh ngagaduhan kaluwihan dina pangajaran e-learning. Nyaeta ngadegna komunikasi anu sae antara kolot sareng murang kalihna. Nu kadua tiasa terangka mampu murang kalihna sareng anu katilu kajalin kerjasama murang kalih sareng kolot. Tapi kukituna, kalungguhan kolot dina pangajaran e-learning ieu masih aya kakurangan. Nyaeta aya kolot murang kalih anu didamel sareng kurangna pangaweruh kolot kana pangajaran. Kulantaran waktos anu sakedik, salajengna sim kuring bade ngawatesan kanggo pamilon nu bade tumaros. Ngan ukur 3 urang, dina ngurikeun patrosanana kedah ngacungkeun pandangan teras nyebutkeun namina sarta teu kenging gugurawokan. Hatur nuhun ka Rizky Airi Julki, ka Putri Jakialis Dinawati, sanang ka Asep Imansyah anu parantos ngadugikeun patrosanana. Patrosanana kirang langkung ngeunaan kasibukan kolot anu teu tiasa ngabantosan sareng ngabandungan kana pangajaran murang kalihna ti sakola. Utamina anu damel ngabdi ka nagara sapertos tentara, dokter sareng perawat. Sumangga ka Bapak Dodi Semada MPD kanggo ngawaler patrosanana. Hatur nuhun ka Bapak Dodi Semada MPD anu parantos ngawaler patrosanana. Anu eusin waleranana nyaeta salian ku kolot tiasa oge ku kulawargina anu sanes sapertos mamang atanapi bibina pikeun kanggo jadi wawakil ti kolot murang kalih anu nuju damel ka nagara. Teu karaos ieu acara teh parantos rengse, alhamdulillah ieu acara teh tikawit dugi ka rengsena, alhamdulillah kalian lancar. Kukituna hayu urang sasa nutup ieu acara ku aosan hamdalah sasarengan. Alhamdulillahirabbil alamin. Sim kuring salaku panambu catur sareng para kanca nedaha punten anu kasuhun bilih aya cariosan-cariosan oge paripaos anu matak teu geuna manah kana hate para hadirin sadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.